Astagfirullah, sasya gubuk. Astagfirullah. Baik atuh Kang, ngeunah dibolak-balik mah. Barang teh halus keneh. Anjing ya sampai meni badag. Badak sampai mana kan? Mana geus panen? Ieu mah sampai atuh lain jagung ari ngomong teh ka mana? Pacek aing ge sampe goblok. Sia nu salah denge malah ngomong jagung. Baiklah ce 10.000 sakilo dimurahkeun ku urang. Si kilo mama lah cok kana harga aing merek menta hiji kolot aing ngayangeun keur gering. Wah tuh ce nu ngajual jagung pancan panen can usumna. Anjing aing mah butuh ge sampe lain jagung. Sia mah aing mah menta hiji jeung kolot aing. Sampeurkeun we ka tukang jagung teu percaya mah dibere nyawa teh kalakah kitu. Nya geus ari moal mere mah aing balik baleguk sia mah. Ari si Ece make balik hayangmu sapeuna bisi indung Ece hayangeun. Sampe sebut tahakan ku sia sampe tah. Nanya orang teh ngahulang wae. Eta si Geo datang ti balik atuh pertanyaan teh. Bae atuh Kang, ngeunah dibolak-balik mah. Heeh, urang teh ngahulang wae padahal loba masalah. Si Gelo nya normal atuh jelema ngahulang wae mah boga masalah mah. Stres. Kumaha carana nya beh teu loba masalah? Atuh lain masalah ce. Ye nya sakabeh jelema hirup dalam dunia pasti loba masalah ce. Alhamdulillah Kang, berarti urang moal boga masalah. Da urang teh hirupna lain di dunia, tapi di lembur. Alhamdulillah sampai teh bea. Tapi lain dijualan dibikeunna. Ham, mari buka sampe lain. Kayak jam 8. Naon jam 8 Hamdi? Ari mana buka sampe teu? Jam 8 belegug ari maneh ulah dileuwihan. Ceuli sia tah polumona leuwihan beka denge. Wah, ira Kang, buka penyakit conge coba cing ngali. Saha anu conge atuh gelo? Sia tah anu torek mah. Si Akang sok heureuy hanas urang kaget ngomong waktu ari kurang sare mah. Astagfirullahaladzim, saha nu kurang sare anjing, saha? Salah atuh gelo, masih mendingan maneh hudang isuk-isuk tos kuliah sare deui. Astagfirullah, sasya gubuk. Astagfirullah. Keluar sia, keluar. Jomblo. We. Itu lagi saja juga dan gitu nasa tepat pantas. Eta teh salaki urang, cok. Gantengnya. Ganteng di mana, Cok? Ya lagi mah fitness lainnya juga dan gitu. Jeung naon fitness? Da moal ngaruh atuh. Ya, Cok. Laki mah kudu gagah. Pan kena jadi pemimpin keluarga, bisa oke jadi pemimpin bangsa. Oh, gitu, cok. Pantesan maneh gagah. Maneh cocok jadi pemimpin bangsa. Bangsa naon di, Cok? Bangsa juri, hideung, core, beungeut sia. Ham bikin sebelah deh, awang teh rilis 5.000-an. Si nyawa ketemu ka dieu teh nyun ah. Kata ari mah lain nuhun, Kang meulikeun sebelah ka ditu. Emang geus root Om, cus agrimis. Ampun si Hambi eta ciri katel budeg. Si Gana ieu ngeunah lamun dibelikeun seblak. Belikeun seblak ah. Pan tadi aing ngomong ka si eta milih sebelah Hambi. Pusing Hari awal mah kajeun urang mah sorangan. Aduh. Ya usaha zaman ayeuna mah. Nih eueuh nu ngajual barang-barang
rongsok aja gitu. Kang, orang arek ngajual barang second. Kang Ujang dari makanya teh. Ya heuh atuh narima, da eta mah emang usaha urang. Kabeneran Kang. Orang teh arek ngajual barang teh alus keneh. Komo alus keneh mah. Dia bawa, kurang ditampung. Kayak atuh sore, orang kayak mah Kang Ujang, kurang dibawa barangna. Sok atuh dibawa kabeh, dibeli kurang kabehanana. Duh, orang boga barang lagi nang hiji Kang, barang second lagi. Emang barang naon ceu nu rek dijualna? Kalender tahun 2 hiji, karena kapake 1 tahun, bonus lagi paku beton. Moal laku atuh gelo. Aslina eta teh Kang. Ham, naon atuh eta teh? Dipanjang-panjang teuing, eta teh sedotan. Ih, geus nyawa sedotan disebut gantar. Sahan nyebut gantar, Hamdi. Paling pe minggu ceu di mana ge usah saha. Beuh, aing bisa gelos ya Hamdi. Da eueuh deui sedotan kos kieu mah ceu barang lagi inden. Atuh teh hayang aing ge make sedotan kieu mah, tadi mage paralon. Nya teh bisa tuh ceu, aya-aya wae nu kos kieu dipake nyablon. Gusti, ari sia Hamdi, eta ceuli sia teh ngecebol. Cacager tah nontot bol. Ieu colok ieu colok. Colok. Budak lehoan. Mana wae nih? Aya kan? Kurang mana Hendri? Ngalamun wae. Mau perparusi ngurang dan. Pusing ku naon mana teh Dri? Ieu dah. Urangna leungeun ditato gambar motor emek. Mana tatona nih Justru eta dan kurang pomoci setan jadi anu nyolong ka motorna. jadi leungit kita tato motorna. Lu dan mana nya di ieu tato. Makana boga tato motor poci setang, boga tato kembang siram. Budak lehoan. Nyai, Astagfirullahaladzim, si ari ngaran was wae sia. bongana ngelamun wae. Heuh ya, urang hayang ulingan baturna. Emang Cerianti teh dia ka mana? Pan biasa lagi nya maranehna. Ah, bosan jelemana Cerianti deui, cuy jadi. Oh, nu lain kitu. Yang geus we anu jelema di mau ini jeung urang we. Oh, ari teh jelema disugan teh matuk. Inspirasi di zaman ayeuna preman kampung nubuhna kone nu pasol